Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Harita Gopur jeung Neneh Sarimana anteng uplek ngobrol. Harita ujug-ujug kadenge aya sora anu seuri. Atuh Gopur jeung Neneh pating darenjak asa kagebah ku eta sora anu seuri. Tuluy muterkeun paneuteup,na ka sakuriling eta patempatan. Duanana asa-asa apal kana sora jalma nu keur seuri ngan samar-samar poho deui. Atuh Gopur ngagorowok di barung jeung tanaga lapisan. "Woi, saha eta? Naon yang serikeun dewek duaan eta teh, ha? Naon? Sarta tembongkeun diri Andika teh, sa?" cek Gopur. Ye dewek anu ti heula panggih teh adeuleuh. Masih apal keneh ka dewek atawa henteu? Si Karijut panon hiji. Bener si Karijut panon hiji milik tina sorana mah. Jeung carita nini dempul tetela bener pisan. Bakal aya jalma nu datang teu diondang teh horeng ieu mangklukna. Gopur ngahuleng bangun mikir jero naker. Pok nyarita ditarikeun. "Dewek nyaho? Andika teh si Karijut panon hiji. Kaluar sia. Montong seuri bari nyumput sia setan. Kaluar." Seukeut kene geuning ingatan si laing teh kana sora dewek. Ya, celeng, ceregeden. Si Karijut panon hiji terus ngajorelat bari nemongkeun diri, laju pancuh di tempat Neneh jeung Gopur dina jarak 4 lengkah. Tur dina mangsa dua dampal sukuna napak kana lemah. Mungguh teu nimbulkeun sora saeutik-eutik acan. Nandakeun si Karijut panon hiji kasebutna mibanda ilmu pangenteng badan meh nepi kana tahapan puncakna. Neneh Sarimana mencrong kanu anyar datang. Pikiranana oge sarua terus ingat kana carita nini dempul tadi samemeh nitah maranehna cicing di eta tapal wates. Jalu jeung dikangna keur paduduaan. Ngadu sungut jiga nama. Arek tuluy jajab kasukanya. Kan hajakal kaganggu kudatangan dewek. Jaga caritan Andika teh setan. Teu pantes ngintip jalma nu keur ngobrol deuleu. Neneh Sarimana era aya keheula aya. Naon anu dilakukeunana jeung Gopur diintip ku si Karijut panon hiji. Teu kudu era nyai. Arek jajab kasuka mah peda diintip ku dewek. Angguran mah miluan we dewek ajakan sakali ewang lah. Gopur jeung Neneh dadana asa ngagolak ku seuneu amarah. Caritaan si Karijut panon hiji mungguh ngandung panghinaan pikeun maranehna duaan mah. Sia mah pantesna oge jeung domba bikangna deuleuh. Payus jeung rupa si laing anu teu lumrah jeung batur. Bener teu Neneh? Ye mangkluk pantes bere domba bikangna pikeun jadi batur heesna, Neneh. Bener pisan, Kang. Lumayan jeung domba bikangna oge daripada kuring mah najis pisan, Kang. Setan ngahina sia duaan ka dewek. Nyaho naon maksud dewek datang ka dieu deuleuh. Jika nama Andika datang ka dieu teh yang domba bikangna meureun kisana. Haram jada setan sia. Ye, bisi laing teu apal. Tujuan dewek ka dieu justru pikeun modaran si jalumpit guru ilaing deuleuh. Kaasup si laing duaan
ayeuna nu geus kumaha ngahina ka dewek. Tadah ieu panerjang dewek deuleu. Ya, corelat. Jeleng. Si Karjut panon hiji anu tadina ngahina teh jadi malik dirina anu kahudang amarah. Jirimna terus nyebrut narajang ka Gopur jeung Nene. Sedengkeun Gopur jeung Nene anu kungsi ngalaman rubuh ku si Karjut panon hiji. Tang tuwe rada ngarahuh hatena. Sabab panerjang musuh bari dibarengan ku pangartina anu jelas jauh aya di salureun dina duaan. Kadeseh tere-tere teh teu mustahil. Corelat jeleng deus kaduk deus bangkieun cari deug cari jeung. Mangsa bantrokna kakuatan tenaga lapisan masing-masing lumangsung bari lain ngahaja. Mungguh teu aneh lamun anu ngabangkieun mundur ka tukang teh ukur Gopur jeung Nene. Aya nepi kana genep lengkahna. Sedengkeun si Karjut panon hiji mah teu rengrot-rengrot acan, tetep pancuh dina kuda-kudana. Malah jirim si Karjut panon hiji tembong ngacorelat deui nyusul tepus. Corelat, jeleng, siut, wush. Mokaha panerjang si Karjut panon hiji leuwih garang jeung bayangan batan tadi. Malah tanpa mampu disingkahan kuduaan. Runtuyan panerjang si Karjut panon hiji ngahantem pisan kana dadana Gopur. Disusul ku Nene anu iga burungna kabeunangan ku tajongan si Karjut panon hiji. Corelat sewu cebrot cekuk deus uala aduh bangkiung dari deug. Nene sarimana katut Gopur kadenge pating galero bari ngabarangkieung mundur ka tukang sabaraha lengkah. Wayan Arandika duan bakal jadi tumbal di patempatan deuleu. Nah jeung ka mana anu saurang deui teu katempu aya geuningan. Kamana baturan Andika saurang deui anu bikang dea. Sombong naker Andika Karjut panon hiji. Mun daeke maneh anu jadi tumbal dia tempat mah deuleu. Bungan los-losan datang ka dieu sagarupa deuleu Karjut panon hiji. Oh, nya. Si laing bangun can ngarti kenapa masudan dewek pangna ka dieu deuleu goblok. His. Komo we ngarti mah. Si laing teh hayang balitungan jeung guru dewek duaan lain. Nganterkeun nyawa kitu carana mah Karjut moal laksana karep jeung kahayang ilaing teh deuleu Karjut panon hiji. Ngagulkeun kahebatan ilmu guru ti Bandung mah cenanya. Nyao sabalikna si laing duaan bakal kaduhung ku ucapan sorangan deuleu. Batuani ngahina basa ka dewek rasakeun deui deuleu. Ya, corelat. Jeleng. Si Karjut panon hiji ngacorelat deui maju narajang ka Gopur jeung Nene. Gopur jeung Nene refleks nyarabut itek wesi sasikuna tuluy mapag panarajangna si Karjut panon hiji. Jarum-jarum racun tembong pating kurilap herang pasusul-susul ngancam kanu jadi musuh. Tapi si Karjut panon hiji puguh geus nyaho cara ngungkulanana eta itek wesi sasiku teh. Komo ayeuna geus nyangking ilmu panembahan raga. Nambahan gampang wae jigana teh ngungkulan eta kayaan. Les. Awak si Karjut panon hiji jadi ngipisan sarta ngalangkang. Gurilapna jarum-jarum racun teh ngeplos jika nembrag hase. Atuh Gopur jeung Nene pating raranjug kaget. Sabab lawan mibanda ilmu aheng tur can kungsi ningali aya jago mibanda ilmu saperti kitu. Gopur jeung Nene jadi silih teuteub teu nyangka musuh mibanda tahapan ilmu anu teu sagawaya. Kumaha ieu teh? Musuh kayanana mungguh di luar dugaan urang kahebatanana Kang. Nini guru susul ka itu Nene. Buru, gen. Ieu si Karjut panon hiji ku akang ditahan di dieu. Sok susul, buru-buru. Hiat. Gopur jeung Nene timbang ngagero bari ngacorelat jirimna sabab musuh anu ukur katara ngalangkang teh nyebrut narajang ka manehna duaan. Sarta nyobaan ditakis ku itek wesi sasikuna jeung ku sapasang leungeunna masing-masing. Mungguh teu ngaruh pikeun musuh sabab asa keuna kana kalangkang.
Tapi sabalikna tina panarajangna si Karejut Panon hiji mungguh di luar dugaan. Gede pangaruhna aya hawa anu nimbulkeun kulit sabulu-bulu gopur jeung neneh bet karasa merang arateul hese ditahana nalika hayang ngagero. Tidinya si Karejut Panon hiji nembongkeun deui jiribna saperti biasana sarta nibankeun panarajang anu ngaruntuy ngahantem pisan kana badan gopur jeung neneh. Itek wesi sasikuna nepi ka maracleng duak jebrot sok des celeng jengkang gedebut lir nangka asak buru awak gopur jeung neneh pating gara debut kana lemah di barung jeung pating surungkuina getih hanet tina bibirna masing-masing bari seger keneh. Corelat jeleng celegedeg bareng jeung rubuhna gopur katut neneh harita aya dua jirim ngajorelat terus pancuh nangtung dua jago kolot wanita anu taya lianti Nini Jalumpit katut Nini Dempul. Tah gening norojol maneh Nini pewat tapi gening jadi duaan jika si Nini Dempul eta mah lamun teu salamanya Nini Dempulnya. Si Karejut Panon hiji mah barang aya nu anyar datang teh langsung mundelik panon sabelahna bari seuri tur kaget waktu tetepanana mencrong ka Nini Dempul. Geuning nyaneh anu datang teh Karejut Panon hiji. Aya urusan naon? Andi kabat nindak murid-murid Nini Jalumpit sobat kula deuleu. Ai, geuning aya Nini Dempul eta teh. Ye Nini, kuring teh aya dendam ka si Jalumpit ieu teh. Jadi ayeuna waktuna pikeun dewek pikeun balitungan jeung manehna Nini. Balitungan naon Karejut? Angguran mah ka itu gerak balik bisi cilaka deuleu Karejut. Teu bisa kitu Nini Dempul. Ieu masalah pribadi anu kudu nyata bisa diungkulan ku dewek deuleu Nini. Inget Karejut, kuring teh tanggung jawab mun maneh cilaka balik tinggal ngaran deuleu Karejut. Atuh ari kitu mah sarua jeung ngadukung ka musuh. Nini Dempul teh meureun rek kabelaan si Jalumpit meureunnya. Atuh hampura ieu ditarajang ku dewek Nini Dempul. Si Karejut Panon hiji geus teu loba deui tatapasini jiribna langsung ngajorelat narajang ka Nini Dempul. Corelat jeleng semua kieu barasa. Dina mangsa kayaan badan si Karejut Panon hiji ngalayang di luhur. Tembong sinar biru ngabelesat gigireun badan. Sacorelat jeleng plos. Nini Dempul tembong jingkrak kagigir jingkahan balesan panarajang lawan. Jeleng sewu kiuk. Si Karejut Panon hiji teu bosan terus ngarangseg. Ramo-ramo leungeuna anu kukuna pararanjang jeung seukeut teh teu wudu jadi ancaman pikeun Nini Dempul. Sewu kiuk, beuleutrak, jari jeug. Si Karejut Panon hiji ngajarik jeug ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sedangkeun Nini Dempul mah ukur ngageser kuda-kudana saeutik. Ya, Karejut Panon hiji mantog sia, mantog montong mawa karep sorangan dulu bisi cilaka Karejut. Andikan kudu nyingkah mah dulu Nini Dempul. Urang duaan teh urusanan naon dulu. Tapi jeung eta tah si Jalumpit peot kuring boga hutang ka nyeri hate anu kudu punah ayeuna keneh dulu Nini peot. Nini Dempul tembong kerung laju ngareret ka Nini Jalumpit bari pok nyarita. Aya urusan naon kitu Nini Jalumpit jeung si Karejut Panon hiji teh. Geuning sakitu ngamusuhna ka Jalumpit teh geuning eta si Karejut Panon hiji teh Jalumpit. Sabenerna mah ieu masalah teh teu kudu diungkit-ungkit deui ku si Karejut Panon hiji. Tapi dasar lalaki jiga eueuh deui awewe leungit hiji teh ngadon neuteuli. Awewe pamajikanana maksud maneh teh? Bener pisan ini pamajikan si Karejut Panon hiji baheula teh diiwat ku kuring dipikeun dijadikeun murid.
ngangbongan kurang kapake gawena nya kukuring teh diperenan we nini. Paingan atuh lamun kitu mah nya sok lah kainya urusan nini mah kula moal ngilu campur. Hop, hiat Corelat jeleng. Nini Dempul langsung loncat ka sisi pikeun nyaksian tarungna antara Nini Jalumpit ngalawan si Karijut Panon Hiji. Sedengkeun si Karijut Panon Hiji oge surti Nini Dempul jeung dirina memang teu masalah. Atuh Nini Jalumpit terus nyarita ka Gopur jeung Neneh. Mun dirina kadese ku si Karijut Panon Hiji marena kudu ngabantu. Jeleng. Nini Jalumpit setelah ngomong terus loncat ke tengah pakalangan. Lain kita tadi sia cicing wae deuleu Nini Pewot. Tenang dulu, tenang Karijut Panon Hiji. Kula mah geus kolot, kudu nyalse tong gurung gusuh dulu. Lah, alasan wungkul dulu. Ayeuna mah modar sia teh. Engke oge bakal modar. Nasib geus aya dina leungeun dewek ilaing teh deuleu Jalumpit. Bener pisan Karijut Panon Hiji. Nasib maneh komo leuwih tunggara sabab kahayang moal laksana. Males pati teh ngadon maneh anu bakal ngalayang jiwa di patempatan deuleu Karijut Panon Hiji. Cadu. Lamun aing kudu elema ku ilaing deuleu Nini Pewot. Sakitu renghos napas maneh jiga terep modar teh masih gede-gede teh geuning sia ngocoblak teh Jalumpit. Lain andika teh lieur kitu Panon Hiji. Ongko janji rek ngadaguan di pasir cadas. Geuning ngado nyusul-nyusul ka dieu. Hayang gancang modar nyusul pamajikan anu lila modar meureun nya sia teh. Kurang ajar Nini Pewot jahanam setan sia. Mentong deui loba carita. Angguran mata daya panerjang dewek Jalumpit. Hup, ya, curela, jeleng. Lantaran geus tita tadi nahan amarah, antukna teu diengkekeun deui. Harita si Karijut Panon Hiji langsung nyebrut majuna rajang dina tahapan ajen kasakten anu kawilang luhur. Geteran panarajang si Karijut Panon Hiji tangtu we leuwih maju tibatan ti heula-heula. Wuk hiuk. Itek wulung anu harita keur dibawana tuluy dipake ngabendung jeung nada serangan lawan. Anu kacepetan gerakan oge sarua leuwih ngaronjat. Curelat semu. Kuku ramu leungeun si Karijut Panon Hiji ngarah kana beheung katut dada Nini Jalumpit. Nini Jalumpit teleh-geleng dina hal karikatan mah. Jerimna loncat ka gigir kencah bari metakeun iteukna pikeun ngagebot palipisan lawan. Si Karijut Panon Hiji temikeun palipisanana jadi sasaran gancang ngarendekeun badana ka handap bari nakis iteuk lawan ku leungeun katuhuna. Corelat jeneng plos sabuk keduk deus banggieung tarik deug cari jeug. Nini Jalumpit jeung si Karijut Panon Hiji pada ngajari jeug mundur ka tukang masing-masing dua lengkah ewang. Sat raketak. Si Karijut Panon Hiji nambah deui daya kekuatan kasaktena. Corelat jeung kolebat. Terus nyusul tepus ku panarajang susulan. Leungeun jeung sukuna butbet lir harirup kabeh ngarangseg ngahujanan badan lawan anu kakarak pancuh dina tangtunganana. Hiung jebrot gedung des berat des banggieung cari jeug hegak. Nini Jalumpit jeung si Karijut Panon Hiji memang kayana masih imbang dina hal kacepetan gerakna mah. Jadi duanana bisa ngasupkeun panarajang kana badan masing-masing. Ngan si Karijut Panon Hiji teu kadenge ngagarok ari sabab awakna teu ngarasakeun naon-naon nalika kabeunangan ku panarajang lawan teh. Sedengkeun Nini Jalumpit mah jelas dadana jadi tatu. Getihan dicakar ku kuku ramo leungeunna si Karijut Panon Hiji anu ranggoas. Nempo kitu Nenek Sarimana jeung Gopur me bareng pating corelat deui pikeun ngahurup si Karijut Panon Hiji.
Malah Nini Jalumpit oge ngajorelat nuturkeun murid-muridna ngarangseg kanu jadi musuh. Setan licik sia, main rempugan deuleu koplok sia, sareng saurang mari mah deuleu, ieu deuleu. Si Karjut panon hiji ari dirembug ku tiluan kitu mah. Ku murid jeung guru maraju babarengan. Tangtu we rada kawalahan oge nyang hareupanana. Pangpang nama ku Nini Jalumpit anu pangartina mesatata jeung dirina. Panarajang Gopur Nene bisa disingkahan. Tapi panarajang Nini Jalumpit meus-meus keuna kana sasaran. Ngan untungna teh si Karjut panon hiji awakna dilapis ku ilmu kawadukanana. Jadi teu kapangaruhan ku gempuran-gempuran musuh, awakna teu rengrot-rengrot. Jeleng. Harta tiluarna malundur ka tukang. Nini Jalumpit bari ngahegak terus nyarita ka Gopur jeung Nene. Hayo, cuang rangseg deui ku tiluan Nene, Gopur. Manehna kades dirempuk ku tiluan mah geuning, hayo. Tapi si Karjut panon hiji boga ilmu kawadukan ini jeung ilmu anu arang langka kapibanda ku jalma loba. Kumaha atuh ieu pikeun meruhkeunana nini? Tenang Nene, tenang. Ulah nyaho. Biasana nu boga ilmu kabadukan mah kalemahanana aya dina sapasang panonna deuleu. Bisa jadi nini urang incer we atuh kalemahanana. Nempot tilu musuhna ngadon ngarobrol, si Karjut panon hiji modeleik tuluy nyarita. Kunaon sia teh ngadon ngarobrol deuleu tarung teh. Erek moal tarung teh atawa geus pasrah. Lamun moal maju dewek anu bakal maju deuleu. Sor, ada rek maju ti heula mah deuleu solihin. Ngan kula nyaho nyang hareupan Andika kula tiluan mah tangtu bakal kawalahan deuleu. Tapi tetep marane kabeh bakal susah ngarubuhkeun dewek deuleu. Karikatan Andika memang hebat. Tapi pandarajang anu keuna kana badan dewek teh teu karasana naon deuleu Jalumpit. Ayeuna tadayeuh pandarajang ti diri dewek deuleu. Hup, hiya! Curelak, jeleng. Sanajan kiwari kayan tarung teh teu saimbang, tapi si Karjut panon hiji gede hate, dirina bakal unggul dina tarung. Dumeh ngarasa boga ilmu beduk ayeuna mah. Nini Jalumpit mun seug teu dibantu mah kudu jadi murid-muridna. Dinangtu bakal terus loba kadeseh, kadang bakal bisa rubuh. Siut, wuk, jebrot. Di luar dugaan, harita Neneh sarimana kabeunangan ku peupehan lawan. Ngan orokaya, tungtung itek musuh meh we nobroskeun panon katuhu si Karjut panon hiji. Tapi untung si Karjut panon hiji gancang luncat ka gigir kenca, si ubuk plos. Tapi nalika keur kitu, uluh, waktos nah kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.